Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Berat gawat berat Kawat naon? gas ayeuna keur langka anjir mau bisa masak ibu-ibu Nya terus kumaha emang lamun langka da aing man teu hariwang suluh loba atuh si teh Kosim. pan berat Kosim mah peduli ngadenge gas langka ibu-ibu hese masak jiwa superhero Kosim bijil anjir sidak tah Kosim didatangan ku Kosim tak kabeh pangkalan gas bisa inu nimbun lain naon ngeunah wae manehna nimbun masyarakat mah hese masak Sidak cenah ieu superhero Kosim. Terus kumaha nepi ka itu teh sidak teh aya anu narimbun. nah eta berat Kosim kalau pada nyarekan kunci cicina didegung-degungkeun mas taka Kosim Neu harga dirian aing ya superhero Kosim. Parah aja. Ya, Kos. Bari naoge maneh naon make jeung sidak sagala pejabat lain anjir, konglomerat lain. Nu aya ge kolong melarat. Maneh tepan. Ya guys. oh Kosim ge hanjakal berat padahal manya ibu-ibu nu kitu teh mah berat teu malah likir teu boga ide brilian ningannya mun urang mah apal ayeuna gas teh keur langka eueuh di warung-warung eceran atuh berinovatif atuh sing cerdas siga Kosim Berinovatif cenah. Kecapruk deui wae ya. Emang kumaha eta inovatifna kumaha? ya berat kan nya gas teh berarti kararoso ngeueuh beulieun matak naon atuh anjir dieusian ku hitut sakula warga aya 5 hitut kabeh dieusi-eusikeun kana tabung gas nu kosong kan hitut ge sarua gas kurung meureun kana kompor mah nya Rempag cek aing jeung ayo anjing ku aing pinggang wae gitu anjir ku pangpung ya bekok cenah nya tadi abuskeun kana gas kos teu kudu kitu kos teu kudu make jeung diabuskeun kana gas enggeus we kada bujur ibu-ibu regulator dibebaskeun bes tah kehurungkeun lepas we hitut tapi berat jelas utamanya langsung hurung teu kudu make tabung gas ya guys ya irit modal tuh hah bisa wae ya anjir ya sumur timah ya si saroceng gitu teh saroceng yo ayo maneh rek ka mana ya mau bedog sagala nya rek mapayan tetangga berat diuk lah rek mapayan tetangga kumaha si teh saroceng please atuh ceng si teh maneh teh pan geus kolot cenah ngomong kamari maneh geus pangsiun jadi preman ampun teuing maneh era atuh ceng ku budak era ku incu si teh kira ku rek gituan wae ai maneh heula berat ulah bakal salah paham berat horek naon atuh eta anjir mapayan tetangga terus mau bedog pan berat ayeuna teh gas teh keur hese berat terus cenah cek si Kosim berat gas teh rek diganti ku tai jalma berat kumaha itu diganti ku tai jalma kumaha itu jadi tai jalma teh sinah nguap heula berat kena jadi gas ya sih aing pernah ngadenge eta ya terus hubunganna naon maneh ayeuna momoa bedog sagala anya ka tetangga kapan rek dipapayan tetangga teh berat sinah marodol berat anjing ceng maneh ayeuna rek maksa cenah marodolnya tetangga kumaha lamun tetanggana harita geus modal rek kita modal deui kumaha dipaksa nya berat kapan ieu teh berat tah gunana mau bedog teh berat
Ditodongnya ku manehnya. Jadi lamun teu daekeun teh ditodong ku aceng teh, Brad. Anjing. Kebayang beneran anjing. Mending modal, mending pae. Goblok. Please, Ceng. Ya, maksudna si Kosim nya tai jelema. Tai jelema teh eta teh anu jiga dina sepiteng, nu geus lila. Lain podol dadakan, Ceng. Ya. Da moal hurung podol dadakan mah Ceng moal. Jadi kudu diendapkeun heula lamun arek ge maneh meureunnan ka itu kata tangga. Paling oge meureunnan menta limbah tina sapiteng. Lain nodongan tetangga titah marodol, Ceng. Anjing, saroceng pi omongeun. Hah, aya wae ya anjir. Cubluk bitu ya. Dina TV euy asa loba pisan ayeuna nya euy. Berita anu nayangkeun eta ning bos, antrian gas LPG. Aya naon ye euy. Langka kumaha eta gasna? Lain kitu Kumaha tuh? ya Brad, si konsumen gas LPG anu melon teh geus bosen hayang diganti ku gas strawberry. Gitu bos? Aing asa diwadulan ieu mah anjing. Ya udah Brad, bayangkeun konsumsi melon mang tahun-tahun yeungeun Brad. Pasti hayang ganti pun segar atuh ku strawberry Brad. Kajeun aing diwadulan ge lah. Teu nyaho ieu. Hah, bisa wae ieu ya anjir. Gas LPG ngabaledog ya. Brad, Kosim mah semakin prihatin nya lantaran ayeuna gas anu hejo melon teh lucu-lucuan ngan Brad. Langka teh. Oh. Di kota ge nepian ka arantai jadi ganja. Kosim mah paling karunya Brad, satu kang dagang ngan Brad. Bayangkeun kudu dinya nya tukang bubur kacang hejo, tapi kajara ditoge anjir teh. Atuh alih profesi jadi tukang sayur. Tuh di eta nya sok aya ngan Brad liwat tukang tahu bulat. Biasanya kan laguna tahu bulat digoreng dadakan. Ayeuna mah ganti anjir tah. Jadi kumaha tahu bulat digoreng isukan teh. Kitu ayeuna mah. Aing asa diwadulan anjir. Digoreng sorangan meureun. Kan eueuh gasna. Heeh, dia mah kitu kan. Ayeuna mah Kosimnya baki kapikir situasi Kosim teh merenung kunaon nya ayeuna gas nu warna hejo melon teh eta dieuweuhkeun. Ayeuna mah kaharti ku Kosim Brad. Kunaon? Kan aya anu hejo masuk meletus ngan Brad. Aya laguna meletus balon hijau dor. Kan eta mah balon. Eta mah balon, lain tabung gas. Tapi Lain. kan ayeuna penggantina warna merah muda. Merah muda dan biru tuh. Dipegang erat-erat pas suka dituna. Mani asa beuki ngacaprak si Kosim mah ditanggap teh anjing. Hah, bisa wae ya anjir ya. Tabung gas 3 kilo ya.